Bu, bu belum mandi. Bu belum mandi. Bau belum mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya aya nu terang teu anu acuk koneng coklat teh eta saha? Ya, benar itu teh Nyai Mia teh. Kapungkur mah Nyai teh ngadamel konten teh kieu baraya ari dangdanan budak ari beungeut kolot. Hehehe, dede. Anggernya ari geus kolot masing ajlik-ajlikan ge angger we siga kolot. Lanjut cerita. Untungnya baraya Nyai ngarintis konten teh di tahun 2018. Pokona tos sagala diajaran we ku Nyai mah. Sarupaning konten teh tina mulai konten lipsing, terus dubbing, terus bobocilan. Tah, terus terlahirlah Nyai Akang. Ari kapungkur mah konten bobocilan teh naik pisan baraya soalna barudak reresepeun kikieuan teh. Ieu mah bahagia di barudak, nalangsana di Nyai nya. Atuh bayangkeun geus kolot ngadon ajlik-ajlikan kitu. Ayeuna mah isin ningali diri sorangan teh. Ari ayeuna masih keneh konten bobocilan teh nyi. Tah, ayeuna mah tos henteu konten kieu teh. Soalna naon? Barudak leuwih resepeun ka Nyai Akangna. Tah, tidinya teh Nyai mikirnya daripada ngajajah tanaga, micenan waktu, atos we ayeuna mah konten teh saukur Nyai Akang hungkul. Diposting di mana nyi konten kieu teh? Tah, kapan tadina nama sakonsep-sakonsepnya. Konten komedi Sunda Nyai Akang diposting dina akun Akang Enday. Tah, konten kieu mah bobocilan dipostingna dina akun Nyai Mia. Tapi kusabab barudak resepeun anakana Nyai Akang, atos we jadi satema kitu. Kahartos teu baraya. Mudah-mudahan sing kahartosnya. Hatur nuhun pisan. Salami ieu Nyai ngonten tos pada Newport ka Nyai sareng ka Akang. Mudah-mudahan sing sararehat sadayana digampilkeun milik rezekina, dilancarkeun usahana. Mudah-mudahan sing teras kahibur ku konten Nyai Akang. Kunaon nyebet menta nuhun ka batur? Kapan anu berkarya ge Nyai? Yeuh ulah sok salah. Sing sanajan urang nu berkarya ari konten teu dilalajoan ku batur, arek saha nu ngalalajoan? Sok geura pikir. Jadi sabenerna nama urang teh sarua ngabutuhkeunana. Batur meureun butuh hiburan, Nyai ge meureun butuh nu lalajo. Bener teu? Bener teu? Bener lah, pasti bener. Jadi ari hirup mah ulah osok adigu. Ulah sok gede hulu cekolot ge. Kena maneh geus dikenal batur, urang teh manis sok asa pangaing nanya, padahal mah tanpa batur urang teh lain naon. Kade tah sifat anu dua eta kudu dipiceun jauh-jauh. Lamun bisa mah karungan alungkeun ka laut jang para bihiu. Baraya sanes kirang sono ieu kumargi videona atos rengseng. Bade pamitan heula, amit mundur amit mungkul. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.